cek hariringnya cu abong kena hariring lain anu kuring haleuang lain nu urang sabab hariring teh geuning nu maha wening haleuang nu maha wenang cek hariring ulah waka Sukaseri muncan panggih jati diri tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh jauh cuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahan kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha tetap panggupai komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak ngasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunyung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang alam asal sabab aya nu leuwih halus deuleu tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pi tempateunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh dari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena kurugi jeung kuuntung teh urang-urang keneh nya numawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat derajat urang anu dicontohan ku Rasul pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nya cuk nyaeta diisrokeun di mi'rajkeun na junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hulu luar biasa eta kejadian teh spektakuler laduni cuk nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji
Kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, ka rop-rop aras ka itu, dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu. Nyajang taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak teh ku urang-urang mangpaatkeun demi kasalamatan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta pe kepecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong ngolongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu takwa sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasi Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apa kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah oge sunah Rasul nya ujang mat ulah wani-wani ngaluwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neuteuh mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna ngadek sacekna nilas saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan bekas temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nyaujak tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pangna disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta long life education jadi sapanjang hirup belajar sanajan geus kolot mode dewek tatanya we kanu kitu kanu kieu oge uang mah teu oleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah
ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing tapi hirup mah kudu sigar tengah hartina teh saimbang balan dunya akhirat lahir batin teh juk ngan di mana beda paham ulah rek parasea sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung di beda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy kurang ditunggalkeun teh dihijikeun contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban beda deui jeung nu nyieun oli nu nyieun minyak nu nyieun jari-jari anu nyieun baud tuh tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil hah eta teh pagawean sararea pagawean tina beda-beda tapi nyambung ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu ku cicingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ieu pakaian menang batur kursi menang batur lomari menang batur kenteng menang batur sagala rupa kapaku-paku amuing nu mawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeueuh jeung kanyaah tinggal itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk tapi kasang tukangna di dinya aya Rahman Rahim ucu aya Robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah kaulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat nu teu mangpaat nya ucu sok asal urang nak daek mikir jadi duit nanaon oge gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngising kumpulkeun siti doma teh pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk moal rugi eta Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana katai-tai hayam pan dibeli tuh keur kemajuan urang sararea anu teu mangpaat cu asal urangna mikir nya cu mudah-mudahan ieu pangeussi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh sing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung ya cu hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urangnya cuk cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya nya cuk urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh back to basic ya cing atuh uwa minta lagu cu hah kok sadia
Oh syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting mah itu rezeki nepi ka rantui gitu paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijiekeun ti bumi geuning itu rantuy di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting we ujang urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh gampang teh tak ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah he gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara ya ujang ho mudah-mudahan we atuh bapak hajatna sakulawargi teh sing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang kurang kalihna cing soleh amin jazakallahu khairan nasira itu rezeki lucu tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea nu matak di mana rek di dahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula sekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dienakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih keneh dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu saat sana rengsena beuh ulah waka peureum tak itu cing inget we kana kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing ai bentak mah kajaban pareureum tak gitu cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah ge henteu si banyo ge henteu atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadoa heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela tuluy bakti heula kanu maha asih bebeja heula kanu boga peuting kanu kagungan beurang kanu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu nya cu amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teh nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang gitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganana syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyoeunana
ulah sadenge-denge nak lamun lain dengeunana ya cuk ulah saomong-omongna ulah sateungeuh-teungeuhna ulah sasiku-sikuna nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegahna beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandal kulit tah kitu meureun ya cuk tah kitu cu naon teh ari wajo kitu ulah waka suka seuri muncan apa jati diri si horeng bacaeun nu matak kucu kade pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang nu matak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna nya ujang antenan ulah telepat teh natrat dina ayat-ayat ujang nu matak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah pola jalmi ya cuk malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah sumohon kumaha kula nah makerek nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan buktos taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran tos aya dina tulisan bulan ayat ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu sabenerna mah bongan urang keneh bongan pola urang keneh da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cuk sumohon ngabalik seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cuk ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah diburuan dipipir disolokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucu tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata sumuhun daek ngoreh-ngorehkeun tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae disolokan batur oge keun bae diburuan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cuk di mana-mana sareuskeun mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab engkena ka itu lamun diandap di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh manat tina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saina neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu gunung-gunung pasir bulistir eta teh ayat Allah ucu geuwat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rakyatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe
supaya ulah melengkung bekasnya lahan ka ituna da ayeuna mah kumaha teu da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cul kana kewajiban urang di lembur anu temahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh ya cu kari daek ngungkul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh baru kana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana oh dietakeun kitu apa jadi anakan teh diternakeun lamun istilah kana satu mah dipacekeun we kitu tuh eta teh hartina teh nyaeta ngembangkeun ayat-ayat Allah da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naik ya cu pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek nu jalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamandian jeung sajabana apana hari hirup sararea heug digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teh sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang kari kadaek tasi kedul teh pek-pek nya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung lumatak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mek prekan patung mek prekan arca aya arca teh ngajentul eueuh gawe aya nyatu beuki grepek lain arcana nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul mun tangul bedegong pangabutuh gede pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek jadi daek nya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ujung ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuki berkujangjangna manusia hirup ku akalna tuh balantik geura pek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu heuh tah kitu jang ucu Wa mere beja abeh terugi hirup tingali dina surat wal asri ha demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu merungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagerupa persoalan anu sakirana mata garugikeun kana diri ka ituna ka nagara jeung ka bangsa hartina sabar teh meureuh nikre sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangannya ujang gitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok anu buta ke dahar batu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok ulah nepi ka kitu jang eta teh salah harti ka ituna kawas nu weudahareun ka ituna teh jajang
teh apruk-aprukan ieu teh kalau resandina wengi ieu tiasa patepang sareng warga-warga anu aya dina TV nya Cuk di TPI ieu televisi TPI televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi wengi Minggu sareng wengi Sabtu atau wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono wengi Minggu ku Mantep Sunandar Sunarya dibalik di mana teteh bumina Asep Sunandar teh di Jelekong Gede Harja terus sekali aya di Jelekong sayeuna Asep Doma kusung sia amuing kadieu kitu ka Akang Jeleing Ujang muga-muga we ieu TPI teh jaya salalamina nya Cu heeh warga Pasunan Nusantara Barung jeung KDI ieu heeh siasta jingga ge miluan cenah jadi ieu peserta KDI diganti ngaranna jadi Rita Pila Rita Tila anak dewek teh Rita Tila teh ngawiya teh kitu ka urang TPI urang Bandung pinoana teh sararea SMS kayaknya Alah weh nguping-nguping kasauran sepuh neme naon yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna da seueur dalang teh Pak Ade Kosasi Pak Dede Amung Pak Cecep Supriyadi eta atuh nono manana Dadan eta Awan Dede Amung sareng Eka Supriyadi seueur dalang teh dalang Apep di Cikampek seueur eta teh wah kader tuh sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan nya heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleu kitu Pak sabab aya nu ngagerentos ka abdi sing cenah bosan dalang eta wae kitu nya sing cenah gentos ke mah udalang waya kitu halus tak halus ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sararea dina seni apresiasi sabab urang teh dituntut salaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi gila eta Semar ngomongna gaul iku kitu teh mah papaing zaman modern kieu dina zaman era globalisasi model kieu zaman teh era heeh modernisasi untung dina alam modern ayeuna wayang tetap wayang tradisi tetap tradisi tapi kreativitas mah terus tiada hari tanpa inovasi oh ya iya anu ulah dirobah mah Quran sabab eta mah dawuhan Allah margi ai bener teh kapan aya bener cek Allah eta mah mutlak dogmatis absolut mau bisa diganggu gugat deui aya bener cek falsafah aya bener cek ilmiah sudut pandang teh aya bener cek suara mayoritas cek umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh tuh geuning eta itu Pak daerah atuh dina zaman kieu teu bisa nuturkeun mah apa urang teh kudu bisa ngigelan kendang eta zaman
ada zaman malah di Kendang. Dan untuk ide gelan mah Kendang. Itu ya Pak, yang ulah poho di kana seni urang seni tradisi teh ya. Ayeuna TPI teh di Jakarta, kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, apaan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita. Bapak tadi bicara, Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan. Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya. Beraneka ragam. Jadi tulisnya beda provinsi pan beda budayanya. Pan eta teh bisa diangkat teh. Nya ke permukaan. Nanti turisnya juljol kan benar. Nanti turisnya akan juljol. Dari situ dari sana berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik? Gening apa seling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureman bibir. Nah, lipstick eta mah sejurig. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan? Maka perindahlah kampung kita ini, desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini. Lestarikan lagi, jangan sampai memalukan. Turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana. Kan dia kapok, tidak akan ke sini lagi. Iya. Turisnya bilang nanaonan. Tuh, turis itu akan bicara di negaranya. Nanaonan teh, cek turis. Itu. Bukan ketawa loh. Iya. Seni tradisi ulah poho jang. Akar budaya ulah poho kana pupuh mana si dawala. Naon Pak? Reka mana urang teh ngadunungan teh Pak? Ayeuna mah urang ngeureuy teh kieu di mana aya nu beunghar buruanana barala, urang sapuan ku urang nu balana. Sapukeun. Di sapuan mana mah bala atuh. Disapukeun. Buruanana barala atuh urang koren yukut-yukutna pagerna ngaplek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang atuh aya we nu mere tampanan eueuh ulah maksa ada piraku meureuda tah kitu da sirina manusia mah kitu cu daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun sidik tablega manah patona urang mah manusia anu ngabogaan hak ari hak manusia teh nyaeta nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamila kadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganter kanu sieun jang jeung ulah poho cek dewek teh tadi tradisi omat pupuh tah lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh ayat 17 na teh pupuh teh sok apa sling nya kitu saeutik-eutikeun mah da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapak guru teh teh nya dinanti asmarandana baheula mah aduh teng teuing nasib kuring maka manusia teh teng teuing nyiksa teh nepi ka kitu henteu beurang henteu peuting cing naon eta pangkur mas kumambang sia nya
Mas Kumambang teteh lain Mas Bangbang tah iya ku dewek ayeuna udah kletik bisa ngapung babaku ngapung ti peuting nuliling ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bungbuangan naon bae nu kapaanggi cepot tenda biru aduh nanti 100 ke sila injang dawala menang 100 Kang Udeng oh kinanti lumayan yang halus teh itu Japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngajeketan ujang aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti asmarandana 100 ring dawala cuk bapak tadi kinanti nu kitu teh udah ketik bisa ngapung eta oh eta tinggal tina ini lampah benteur ku orang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok teu nyahoeun di jero aya useupan sinyur coba pucung ya si teh ujung nyungcung aja pucung juring nah si teh kabina-bina teuing padahal yeuy lamun dietakeun deui da ayeuna mah tupa pelajaranna eueuh nova kan kitu teh oh da eta tuh da di lemur teh galah sonah bubuyan congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy ning patongong-tongong suku dikait-kait parepet jengkol jajah kean kadempet ojek jejeretean nya ayeuna mah da digenti barudak ti PS nya jimot anu sok di Paraban teh gini oh nya eta we film-film oge aya nama Tinky Winky Doraemon Satria Baja Hitam Power Ranger jadi nu apana teh nu kararitu we nya Keras Sakti padahal pan di urang oge aya anoman nya dina eta dina kahakanan geuning dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun geus gambar cepot lamun di Jawa Tengah gambar bagong gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heuh eta kahayang gitu kahayang rajeun ditapelkeun aing dina bujur treuk we eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah oh aingnya mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik ari hirup di urang Sunda loba di Paraban ku urang Sunda grepe ai kebudaya deungeun ditaplok-taplokkeun supaya nyerep ka bangsa urang jadi ciri lain ulah pek wae abeh temong oh ieu daerah Sunda oh ieu daerah Jawa kahayang teh kahayang gitu menang ari kahayang paling untung di pokok akan aduh ampun tak itu dulu jang wayahna dina waktu ayeuna urang ulun ku maula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran ka maranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang da kitu ulun ku maula dewek kaunga tempat teh nyaeta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta bisi ku maranehna engke heuh ai geus ditepikeun onaman ai geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran
ngagugu atau suku da urang makadar nepikeun ngan omat tina cara nepikeun anak lamun teu digugu ku batur ulah amak keun bae da urusanana da paksaan urang mah ulah teu nepikeun wungkul da eukeurna tah mah iya eta mah kitu kade saulah maksa kade paksaan euy kapan aya jalal kamal kohar jalal jamal kamal kohar keagungan keindahan kesempurnaan jeung paksaan nya kudu we paksakeun tak ku sia heula paksakeun pigawe ku pribadina sabab naon ulah ku dakwah wungkul tapi kudu prak jeung amalna leuwih afdol ilmu teh lamun diamalkeun oh gitu ku sorangan heula kayak di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun oh iya ya sabab cek pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal oh dina amal dina gawe sagala rupa ge paksaan teh didinya tah oh gitu paksaan teh didinya deuleu nya dola daek teh daek ieu dunya teh bakal kiamat heuh boh kiamat gede boh kiamat leutik aya bejana cenah di Sumatera Utara seueur anu korban gempa di Aceh sareng gelombang tsunami karunya dulu-dulu urangnya Pak matak sok salurkeun boga rezeki teh ngan kade bisa anu datang ke kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami bisi lain suudon bisi teu ditepikeun ku manehna bisi eta teh naon artina teh oknum penakalan nya izin kesempatan batur manyumbang ieu makalah nyumputkeun eueuh hati nuranian manusia nu model kitu nya keun bae lainkeun bae pangyarekeun karunya da ajabna mah ka urang bakal karasa teh nya itu hayujang urang ini teh ai dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh mode ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk ai kitu atuh kacida pisan minang diganti ngukut babu loba pisan hamana atuh da nya ganti aya mah kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha ieu teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturangga domba beda sia geus nyaho kana domba mah deuleu apaan beja ieu oge teh jangbaran kumaha ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut oh ulah tuh sok saya sarwakeun jeung nu aing caturangga domba aing terus naon deui kukulinciran dina tuurna we ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyalawading mah kukut tah mah bakal baranahan urang kaituna lamun kukut eta keuna nepi ka sapaehna cenah cek caturanggana oh siling ge karek cenah bakal mawatis paniisan teh kaituna teh atawa domba turun tangis turun tangis teh kumaha kukulinciran di deket cucungikna lamun disebut bieu teh turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana ka mana pan diponcit
turun karanjang eta doma teh dibawa diasupkeun kana karanjang. Nah cek dewek teh asa beuki ngacoy teh euy. Dan nanya teu cereung. Tah bandingkeun jeung dewek sok sia nanakeun doma nu alus kumaha cek celing nu jalu. Reng-rengan alus. Tanukna kita. Tah. Jadi hamin. Oh doma teh nu hamin. Ya pantes satu doma alus aya minang hamin mah loba tumpeng. Obat. Anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beheung. Ini nya kitu. Lele paeh rupana. Aya lele koneng. Anu kacida pisan mah ulah dikuhut mah doma mah anu tanukna lele wodeh. Halus. Tah ina cek aing. Kumaha doma alus? Nu kumaha doma jalu nu alus nu kumaha? Hiji nu sidik alus mah anu tanukan. Doma jalu mah. Tanuk jeung kanyut. Nu tanukan dua kanyutan. Doma jalu ye. Heeh. Yang nu hirup pakmana mah kitu. Jeung doma teh anu hirup. Gerapek. Da eleh we eta mah kabeh oge. Nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh. Itu jeung di mana-mana diadu teh munurna waduh lebat. Panjang. Doma teh seperti di dia doma. Tah ieu doma ditepungkeun teh jok kitu we nya. Tuh kana pilar teh, kana eta. Kana galar ka gedung. Tuluy majuna, henteu maju. Kumaha balik dewe ka itu. Goblok. Terusnya balik ke kandang. Nu nganterkeun ke ngongkos mah kumaneh. Nah, gua gelo. Tak gitu, tak eta teh doma halus, kumaha awet. Bulus ngelehan maneh teh. Ai jelema nyaahan dedeuhan welasan asihan, halus. Heuh eta teh doma teh kitu. Seperti nasileung ieu doma ieu kitu tah. Mulut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun. Mending balik. Hade tah doma kitu teh deuleu. Ayo loba teh ngomong urang baralik Aduh ampun. Boro di Bandungan ku aing. Murid Mang Ibing saya teh mah tuh da. Ayo jangan. Penasti kersahyan Tomampara Iraden Guar Saminantara oge Dewi Anjani anu disarenganku tapi jemawan ti sapenggerenana sampun dumugi maring alas Wanawasa anu dina waktu ieu supu anu masih keneh kakalayangan di awang-awang ngagedor kana hiji tangka anu dahana gede atuh ieu turubna ngaceleng itu kaayana ari turubna ragrag kahanap ari cupuna masih kena ngablesat cai cupu ieu awur-awuran dina situ Nirmala disebatna